Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun cara opak mah leuleus sebab kehujanan gitu. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah fi riwayat Hafaz. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah fi riwayat Qalun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man adama mahabbati faqad wajabat lahu syafa'ati fi daril intiqam. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi qira'atina fi hadzal majlis qira'atal maudis syarif syarbatan hani'atan la natba'u ba'daha abada. Allahumma inna nas'aluka syafa'atan minka ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Nabi Allah, ya sayyidi ya khiratallah, ya sayyidi ya Abul Qasim wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku pribadi setia hormat pangarsa Mama Kiai Uung selaku promotor pengajian umum dalam rangka takdim takrim mahabbah kajunjungan urang sadaya baginda alam Nabi besar Muhammad, bil khusus ke aparatur pemerintah desa, oge dari Muspika Bapak Camat, TNI Polri yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin kini makin banyak yang mencintainya Rasul, makin kini makin banyak yang mahabbah terhadap Rasulullah. Dibuktikan orang Kertawana sekalipun hujan, tetapi alhamdulillah luar biasa kubarokahna hujan, kubarokahna maulid Nabi, sekalipun hujan tetap marangkat sebab diharapna aya ember. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bujang enggal nabai maulid ada dua kata, aya maulid, aya maulud. Jadi orang rek memperingati mana, apakah memperingati maulid apa memperingati maulud? Halo? Halo? Masih bersama saya? Ada kehidupan di sana? Berarti saya berhadapan dengan makhluk hidup ya. Rek make mana, apa maulid apa maulud?
lamun maulid memperingati waktu dilahirkeunana junjunan urang sadaya baginda alam Nabi besar Muhammad. Lamun maulud orang yang dilahirkannya, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ajang perdebatan bagi mereka yang tidak suka dengan maulid Nabi, terutama di wilayah Kabupaten Cirebon, dikarenakan deket jeung ogot-ogotna as-sunnah yang tidak suka memperingati maulid Nabi. Naon cenah ari muludan? Pak, naon ari hartosna muludan? Padahal muludan unggal tahun ieu teh nya. Naon ari hartosna muludan? Balik nengteng tah eta si horeng. Balik nengteng berkat. Tetapi As-Sultan Al-Arif Billah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi Kitabil Wasail, beliau menyatakan tentang takrif definisi masalah maulid. Ma huwal maulud? Naon si ari hartosna muludan? Ari hartosna muludan nganggo kalimat huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi. Solawatna eueuh cari cing wae kalah molokna teh kana ember nu aya di hareupeun. Fi mabda'i amrin nabi wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat summa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Kitu pidawuh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti termaktub di dalam I'anatut Thalibin juz 3 halaman 336 upami telepat. Nunamina maulid Nabi ijtima'un nas kudu kumpul manu alhamdulillah ibu-ibu nakum bapak-bapana termasuk makhluk goib pun ikut kumpul di mana dibacakan maulid Rasul. Insya ijtima'un nas, tapi tidak sembarang manusia kumpul. Da geuning kumpulna jalma lobana ngariyugna jalma di pasar mah teu disebut. Waduh, umpama teh mah di Ciawi Gobang ieu keur maruludan padahal jalma keur balanja di pasar. Teu kasebut muludan cek Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cuma kumpul manusia di suatu majelis lalu dibacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim anu aya berkaitan dengan riwayat maulid, maka wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Ayatna anu sakira-kira aya berkaitan dengan riwayat muludan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Minimal membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu ayatna. Nu kadua teu kaitung muludan keneh lamun teu dibacakan riwayat. Wa riwayatil akhbaril waridah, dibacakan riwayat ya, sebab di dieu ayeuna bade diaoskeun al-barjanji. Barjanji itu merupakan qissatul anbiya ya, sejarah Nabi, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dikandung dugikeun ka wafatna
termaktub di dalam kitab Al-Barjanji, maka disebut riwayat. Wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi. Nu perlu dibacakan, nu perlu dibahas, nu perlu dipertegas adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Rasul? Ya, ajaran anak seperti naon? Jeung seperti kumaha ajaran Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan cuma cek Imam Jalaluddin As-Suyuti kajenting kumpul manusia di suatu majlis, dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan riwayat Nabi, minimal ajaran anak, tapi lamun eueuh nu hiji teu kaitung murudan keneh cenah kiai. Naon eta teh? Summa yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Panitia kudunya dia kendahareun mun aya mun eueuh pirak eta ngaran muludan. Maka di daerah Benda Kerep mah Masya Allah wadah berkat bae make ember anu 30 liter. Lamun kiaina leutik mah mun asup kana ember eta teh bunyi ditutupan oge moal katingali. Daerah Benda Kerep eusina sabaraha eta teh eusina teu kurang tina 500.000 per ember. Tah ieu kakarak anakna keneh. Doakeun Kiai Uungna mugia sing jembar rezekina, sing loba jalma anu perhatian kana maulid Nabi. Abdi paham daerah Kertawana itu lobana pengusaha, termasuk pengusaha baso aya di dieu. Ayo rojong kurang barang-barang, harus mempunyai kalender setiap tahun, ya bahkan ditetapkan Kiai Uung muntam umpami tema tanggal 27 kudu istiqomah insyaallah. Jadi mereka itu tahu, bahkan dipakai Uung peringatan Maulid Nabi setiap tanggal 27 itu kalenderkan. Insya mudah-mudahan pengusaha sing emot karena jati dirina supaya usahana berkah. Ieu nyarumbang teh kieu ieu nu arusaha di dieu nyumbang ngan meureun aya nu leutik aya nu gede, tapi alhamdulillah abdi nembe ieu di hadiran aya camat bisa hadir ke tempat Maulid Nabi ya. Insyaallah Pak Camat berkah ya, berkah apabila ada Maulid Nabi Pak Camat wajib hadir supaya jabatan anak berkah. Amin. Komo bari jeung datang dati aneh ari ngaran pejabat mak lamun datang balik sok nunda gitu. Nyata aneh lamun aya lamun ieu mah gitu ge. Ari eueuh nyata kudu maksa. Da Kiai Uung ge teh hayang dibere ngan meureun kudu ngarti kan gitu meureun. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus naon anu perlu dipertegas di dia adalah sunnahna Kangjeng Rasul. Sunnah itu terbagi tilu, aya sunnah qauliyah, aya sunnah fi'liyah, aya sunnah takririyah. Seperti Maulid Nabi ini merupakan sunnah takririyah. Rasul tidak pernah mencontohkan ya, tetapi Rasul memperbolehkan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antawisna tujuan orang duduk di dia bukan hanya sebatas manggut-manggut, hanya duduk yang harapan berkat, tetapi intina orang supaya diaku ku Kangjeng Nabi engke jaga dia umal kiamah. Ngan aya nu diaku umatnya aya nu teu diaku. Ya. Nu kumaha umat nu teu diaku? Umat nu teu diaku ngan saukur naon? Ngan saukur formalitas memperingati Maulid Nabina, tetapi henteu nepikeun kana hate anu paling dalam. Bahkan lamun jalma memang benar-benar perhatian, jalmi benar-benar anu memperingati kana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibuktikan ku hal ihwalna alus budi pekertina. Nu tadina koret ayeuna mah tambah
tambah bager nya nu tadina kurang hade jadi hade kitu eta ngaranna aya asarna min athari qiraati maulidin nabi kudu aya asarna kudu aya tapakna urang setiap tahun memperingati maulid nabi mana sunnahna Rasulullah arbaun min sunanil mursalin aya opat setengah tina pirang-pirang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon nomor kahiji al haya naon dari al haya kaera urang kudu loba kaera sebab Kangjeng Nabi loba pisan kaerana Nabi upami jalan tungkul ditutupan ku sorban upami jalan bari jeung kenceng jalan teh henteu ngaranggero seperti macan tunangan urang kapal lamun lempang teh cengos kakak cengos kabelah kenca ya komo bari jeung di hareupna aya ibu-ibu keur olahraga make carana anu rada merecet pan anu satengah kiai makan nyaho meureun eta teh dosa nu ditempo meureun do ditempo meureun do teu ditempo da meureun moal manggih deui nya tos sama istighfar mata peureum sabeula nu sabeura molotot al haya bahkan Nabi dijelaskan dan diabadikan dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah bisa dibaca uswah bisa dibaca iswah kenapa sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kercontoh di kalangan atas sampai kalangan bawah itu wajib kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayana teh sulit lamun urang nyontoh Kangjeng Nabi nya geus pokona mah kieu bah entong hese-hese sare ge sare urang bisa henteu nyontoh Kangjeng Nabi kumaha si Kangjeng Nabi upami sare da sabenerna badan teh sare ari Rasul mah teu pernah sare teu pernah tuangan itu hanya memberikan percontohan saja bagi umatnya lamun sare sirahna kapalih kaler sampeana kapalih bari jeung nyanyi leungeun anu dijadi ban ari urang kan bantalna beda bari jeung kasurna urang mah super empuk bari jeung ditutupan ku selimut anu tebel ya nya atuh pasti we karena ibadah rada teu beuki nama da sebab sagala ngeunah sare ngeun dahar tadi meme sare ngeun pokona malah menjalma ngabiasakeun tas dahar terus sare insyaallah tereh nya eta mah ima wa ima terehna mah tereh pules ya apa tereh naon eta kira-kira ya sok baik ilmu kedokteran menyatakan apabila orang habis makan langsung tidur tong lila-lila sabulan dia berturut-turut insyaallah penyakitna akan tumbuh anu sebutkeun pabrik gula penyakit naon teh penyakit gula darah nu sebutna diabetes kan aya 2 maka lamun jalma geus kasarang diabetes mata geus kurang deuleu bener lamun lempang teu bisa jauh eta teh kabeh lain mata bae horeng anu dikurangan ku Allah termasuk lamun turun ka handap heueuh ari iman mah masih kena sempurna palebah iminna geus teu jalan da lamun geus boga penyakit gula matak hati-hati lamun urang tas dahar minimal kedah aya olahraga setengah jam kudu muter kudu kesangan heula kakarak aya sistem pembakaran heula insya al haya urang kudu boga kaera sadaya kenikmatan diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala laras nikmat sehat ti Gusti nikmat kaboga ti Gusti nikmat anu dikocorkeun ku Allah ka urang sadaya kahayang dicumpunan ku Allah itu ti Gusti Allah kudu boga kaera sadayana ia Allah anu menciptakan sadayana ia Allah anu memberikan ku urang dibalikeun deui ka Allah kudu imbang lamun urang hirup di alam dunia disesuaikan lamun urang nginum wae teu daekeun kiih kumaha jadina lain ku masalah kembungna Pak
eta kudu make 7,5 juta eta kudu dioperasi nya lamun urang teu im Allah mere rezeki ka urang per bulan umpama 100 juta ieu kudu imbang jeung pengeluaranana naon pengeluaranana diimbangan ku urang jeung sedekahna supaya ulah jadi penyakit ya jadi betah jadi jalma anu bener-bener barahan sok tingali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajenting teu dahar keluargana bila mana aya tetangga anu ngabutuhkeun siap membantu apapun itu sifat Rasul. Abi rek naros ka bapak gaduh artos 100.000 tatangga butuh jeung nyuntikeun budak ka puskesmas butuh 50.000 kira-kira dibikin moal eta sampai morongos ge moal dibikeun kumaha ngomongna eueuh teu boga padahal boga 100 kan cuma rek diinjem 50 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangankan dipinjam 50 100 dipinjam Rasul akan dikasihkan. Kenapa? Ini mungkin lebih utama, lebih baik ketimbang dimakan ku keluargana. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya ya. Silakan lagu-lagu solawat, rek lagu-lagu qasidah mangga, rek lagu dangdutan ge mangga solawat mah illal Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an teu bisa sembarangan dilagukeun sebab ai Al-Qur'an likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam khusus maqamnya Al-Qur'an mah ya dibikin ka diatur ku ilmu-ilmu Al-Qur'an bin naghamatil Qur'an aya bayati aya soba ya aya hijaj aya nahwan aya rasda ala nawa aya romal dan aya bayati tapi solawat bebas bahkan namun santri masih kuring emut kapungkur nuju keur ngapalkeun alfiyah laguna teh diteangan anu sakira-kira enak ternyata anu dipilih ku para santri lagu Roma Irama qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musal ala nabiyil wa alihi cik lagu naon sungguh mati aku jadi penasaran lagu Roma Irama salah satu penyanyi yang paling cerdas apapun bisa dilakukan sama dia hebat deh mobil rek nanjak tuh kuat cek Roma Irama teh rem tangan gitu bisa pak eta Roma Irama mah aya zaman rek maling cau eta teh da cau batur kanyahuan ku Roma Irama dijadikeun lagu jangan ditebang jangan ditebang luar biasa ya silahkan hanya lagu-lagu sholawat yang bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi Al-Quran jeung adan teu meunang lagu sakarep sorangan abong-abong tukang nyanyi adana beda laguna jeung batur hayya 'alas shalah lagu segantang dua gantang eta mah sing bener aya lagu teh nya adan khusus lagu-lagu adan teu meunang disalenggurkeun komo eta pernah aya salah satu stasiun radio ya setiap adan make lagu-lagu ludruk lagu-lagu Jawa eta mah hari di tenggor bae eta radiona teu meunang khusus lagu-lagu adan insya Al-Quran pun sama begitu juga ya usalah ulah aneh-aneh teuing baca Fatihah jadi imam atuh kudu ngalagu sok we jadi imam ulah ngalagu da teu ngeunaheun atuh da kabur isukan moal berjamaah di kadinya duh cenah imam lagi yang lempeng bae cokos awi surat nya
engkena riya tepuguh eta salatna lain gitu sebab ieu aya daya tarik ke para jamaah. Allahu akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Syekh Abdurrahman Sudasma pantos teu aya ayeuna mah jarang dilagukeun. Anu aya Syekh Bandar Balilah jeung Syekh Hudayfi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Dan di sunnatir Rasul pembacaan Fatihah pun supaya naon? Supaya aya daya tarik keur ka para jamaahna. Insya sok anu berkah hiji sunnah Nabi adalah al haya. Urang kudu ngabogaan kaera. Urang kudu boga kaera yen urang teh umat Islam. Islam teh nganjurkeun al islamu. Ya. Al Islam itu amarona bil ittihad. Islam itu merintahkan ke orang kudu bersatu. Wahai Islam kudu bersama. Wahai Islam kudu bersatu. Apabila Islam kebersamaan anak kuat, insya Allah Islam ini akan kuat di Indonesia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Islam merintahkan supaya bersatu. Ayo orang bersatu. Kiaina meureun urang ngareujeng kiaina, urang ngahariji kiaina, urang bersama ayo saling tunjang saling belaan anu beungharna meureun urang kudu sarua ngakur-akuran jeung para kiaina. Amin. Pengusahana ulah hayu sirik pidik bae. Pedasi itu maju urang henteu wah eta mah dukun ge 12. Teu kudu nyangkut-nyangkut ka masalah dukun. Ayo urang sama-sama. Pedah boboga batur beda jeung urang ngomong bae ngagogoreng bae batur. Rek iraha orang bersatu. Nah, kapan Islam kuatnya? Sementara orang Islam sendiri tidak pernah tidak pernah mengikat kesamaan, tidak pernah mengikat kebersamaan. Insya Allah apabila Islam tidak bersama, tunggu kehancuran cek Allah. Tapi apabila Muslim ini bersatu, apalagi ya pejabatna bersatu jeung kiai, amin. Umarona jeung ulamana darareukeut. Ya Rabbal alamin dari kiai mah lamun di deketan deket kiai mah nya, lamun di anggangannya anggang ari kiai mah ya gitulah sifatnya. Jadi ayo bareng ulama deketan ku para umaro kudu bersama. Setiap ada satu hal apa kebijakan dari pemerintah sok ngobrol jeung kiaina. Insya Allah kebijakan itu apabila ditunjang sama ulama, kebijakan pemerintah insya Allah ini lulus di masyarakat. Nah amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu kadua wa ta'atur. Naon ari wa ta'atur? Sunnah Nabi ternyata make minyak wangi. Tah ieu teh kadang bau upami habaib ieu teh ngabakar bukhur di dieu teh di hareup teh. Selagi mahalul qiyam di luhur. Oh hujan, berarti melepas berarti ku hujannya. Paingan anu tadi teh aya suara aya bau teh lain bau bukhur kana teh. Bau tai embe tadi mah aya teh. Ya. Bukhur. Lisunnatir Rasul. Bila perlu pakai minyak wangi, sebarkan minyak wangi sebab Rasul itu wangi. Mohon maaf, apabila dibacakan Maulid Rasul, Rasul hadir. Yakin tidak? Yakin tidak? Maka kudu khusyuk dikala engkin dibacakan Maulid Rasul. Sakumaha Al-Sultan Al-Arif Billah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin au mahallin au masjidin quri'a fihi Maulidun Nabi illa haffatil malaikatu ahla dzalikal baiti awil mahalli awil masjidi wa sallat ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati waridwan. Insyaallah Indonesia berkah. Indonesia berkah. Sebab warga masyarakat Indonesia terutama ahlus sunnah wal jamaah dan nahdiyin ini pecinta membaca Maulid
Nabi. Di mana imah, di mana tempat, di mana majlis taklim, di mana musalla jeung masjid dibacakan maulid Nabi, illa haffatil malaikatu ahla dalikal bait. Eta malaikat bakal turun minuhan di ieu tempat. Keur naon eta malaikat madet di tempat ieu? Wasallat ala ahli dalikal makan, rek mamentakeun hampura ka Gusti Allah jalma nu aya di dieu kabeh didoaan ku Nabi supaya dihampura dosana ku Allah. Tapi kahade aya jalma nu teu didoaan ku Kanjeng Nabi dikala mahadul qiyam. Pengen tahu? Hoyong terang? Hoyong terang? Jangan kemana-mana sebelum yang satu ini. Iklan ayam penyet. Naon eta teh? Ya. Bila mana dibacakan maulid Rasul, Nabi itu hadir ngan aya di antara umat yang tidak didoakan oleh Rasul, begitu juga tidak pernah. Ini punten, mohon maaf. Abdi nuju ngaos di Kiai Haji Hasan Basri Rengas Dengklok. Itu anjeunna pernah nyarioskeun setiap aya marhaba sadaya nu ngariung di dieu nu marasa marhaba itu sadayana dipegang sama Rasulullah sirahna sadayana. Oh, tapi aya jalma nu teu dipegang ku Kanjeng Nabi sirahna. Saha eta teh? Hiji, lamun awewe nu sok nganyerikeun kana hate lalakina. Dengekeun awewe. Awewe nu teu pernah ngaladenan salakina. Awewe nu teu pernah ngahormat jeung ngamuliakeun ka salakina. Nabi moal pisan-pisan memberikan doa ka eta awewe. Nu kadua, lalaki nu teu pernah memberikan kewajiban kanu jadi istrina nafaqah lahir wa imma nafaqah batin. Alias lalaki anu koret setiap rek mere nafaqah kudu dipentak bae ku awewena. Aya eueuh di dieu. Mana jelemana? Ya. Nafaqah teu kudu dipentak sebab Nabi anturna ge kitu. Setiap nafaqah itu ku Kanjeng Nabi dipasikeun. Umpama kekuatan Rasulullah memberikan nafaqah ka istrinya, ya dipikeun. Teu kudu dipentak. Ieu mah kadang-kadang sok ieu nya hese rek mere duit ka awewe bae ge. Ari dahar kudungan, ari mere duitar kawilang. Ya. Awewe, lamun lalaki teu pernah mere duit tapi daharna hayangeuna tinggal cabak tarangna. Panas apa henteu ieu lalaki? Tarangna bisi keur panas. Ya. Ieu lalaki nu palit nu kitu tah. Dahar hayangeuna mere duitar komo ayeuna kan. Oh, ngamprak ka mana-mana, bahan baku narai kabeh bener. Eta ember nu kieu biasana salusin teh sabaraha Kiai? Embernya lagi naik. Biasa abi ember anu 30 liter biasana hanya 170 per losin. Ayeuna teu meunang 250 sampai 275.000 per losin. Naik nage sabaraha. Cek teh geuning geuning naik ayeuna mah kan BBM-nya juga naik. Tapi aneh ari harga kiai teu naik-naik. Iya nu jadi masalah teh. Sakitu we. Rupana teh rugi arek mereka kiai rada gede we. Ot mikir sabarahanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Eureui ieu mah. Pak Kiai sanes eureui ari abdi mah. Sanes eureuna. Insyaallah da intina mah abdi ka dieu teh lain rek neangan amplop. Demi abdi lain rek neangan amplop dongkap ka dieu. Lain. Hiji rek takdim ka Kanjeng Nabi ngan cek umi teh nu di imah abi rek ka mana ayeuna teh rek ka Kiai Uung rek marhaba yang menang berkat dong ya harus sebab eta bisa jadi pasea aing jeung pamajikan lamun urang teu menang berkat sih ngaji ka mana cenah abi ngaji ka mana ka Kartawana di Kiai Uung
cenah kitu sakali teh lain mana berkatna. Jadi bisi nanti bisi ulin teu karuan gitu kiaina. Tapi lamun mawa berkat aya peribahasa kiai ieu mah jeung pembuka tulak. Lamun eta lawang teu dikeun dibuka babetkeun emberna sakalian kira-kira hararudang. Hah gitu. Jadi pokokna mah ulah sok nyeun pasea ka jadi kiai. Pokokna mah baliknya geuna ingetan sakitu wungkul. Ari aya mun eueuh nyapiraku. Naon wa ta'attur make minyak rakaatani birri khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi rih. 2 rakaat salatna nu make minyak wangi lebih utama ketimbang 70 rakaat jalma nu teu make minyak seungit. Komo di imah tas ngakan peuting asup ka masjid teh nyikat gigi deui. Nu kitu coba tinggal di Kifayatul Ahyar terangkan itu. Lamun jalma tas ngakan bawang beureum, tas ngadahar peuteuy, boh jengkol teh nyikat gigi asup ka masjid wajib dipencit eta jalma eta. Oh, da ngaripukeun ka jaman nu sejen atuh. Oh, ngarendeng jeung tas ngadahar peuteuy eta napas kuat sapotong-sapotong atuh. Berarti mengganggu keamanan dan kenyamanan ibadah itu wata atur terutama anu wajib pakai minyak seungit mah awewe mun rek asup ka jero kamar salaki ya ieu mah tuh lagi barulit awewe ayeuna mah mun rek kondangan mah gareulis jeung marake minyak seungit mun rek hees jeung salaki utang geus pegat sabeulah masih dipake keneh eta nu ngaran daster anu 1000 teh sapoe da geus rendaan masih dipake mah hees jeung salaki. Daster eta teh ngarit make daster eta. Nyasuh incuna make daster hees jeung salaki. Pan belenakna ge teu kira-kira atuh. Nah ieu sunnah wa ta'attur make minyak seung insya Allah anu katiduna. Tadi al haya wa ta'attur was siwak. Sunnah Nabi itu adalah siwak pakai susur arok. Insya Allah Indonesia sekarang sudah bisa ya menanam kayu arok, bahkan di Pasuruan itu tumbuh berkembang kayu arok. Abi ieu kenging metik di Pasuruan kayu arok. Tuh. Tapi aya arok anu paling dicintaan ku Rasulullah, arokna anu hideung cuma teu acan tan jadi cenah di Pasuruan. Itu Pasuruan korma pun aya korma sukari, aya korma ambar, aya kurma ajwa, aya di Pasuruan. Luar biasa Pasuruan. Silahkan nanti kapan-kapan ke sana. Bisa hayang urang hayang ngasaan korma anu gumading aya di ditu. Adi kudu ka ditu maka-maka mah pimanaeun. Dah hargana geus 35 juta manten. Barjeng syaratna kudu hese itu kudu ieu lah. Ari ka Pasuruan mah tinggal bawa mobil langsung ke Pasuruan 12 jam ti di ka Pasuruan. Datang ka ditu bisa masuk sabaraha masukna? Cuma 25.000. Kita asup tuh sok be hayang naon dinya, hayang korma naon di dinya aya. Termasuk ieu ari ieu mah gratis. Susur mah gratis. Abdi ge kamari nyandak sagebedan. Gitu. Ngan poho arek mawa ka dieu teh kitu teh. Nah iya rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat jalma anu salat make siwak make susur itu lebih utama ketimbang 70 rakaat jalma anu salat teu make susur. Make minyak wangi bedana jeung batur 70 rakaat. Make siwak bedana 70 rakaat jeung make sorban bedana oge sarua 70 rakaat jeung jalma anu teu make sorban. Susur make, minyak wangi make, sorban make 70 kali 3. 20 hiji bedana jeung batur sajajar jeung urang tapi salatna lebih utama ketimbang yang lain dikarenakan urang li sunnatir rasul mengikuti sunnahna Kangjeng Nabi. Anu kaopat sunnah Nabi itu adalah nikah. Nikah itu merupakan sunnah. An nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qila an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al hadis. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yuk kita takdim ka Kangjeng Nabi. Mari kita rayakan peringatan Maulid Rasul
sebab orang teh memang benar-benar cinta ka kanjeng Nabi, tapi kacintaan orang teh dawamkeun, istiqomahkeun. Man adama mahabbati faqad wajabat lahu syafaati. Sajalma anu kecintaan dawam dan istiqomah mencintai Nabi, maka eta jalma sungguh wajib mendapatkan syafaat Nabi fi daril intiqam, sekalipun aya dina wilayah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apunten Pak Kiai Uung oge ka para kesepuhan sadayana, apunten abdi manawi teu tiasa salami, margi abdi bade ka Wanasaraya bade silaturahmi, lain rek ngaji, rek silaturahmi ya. Rek silaturahmi insyaallah, mudah-mudahan Kang Kiai Uung berkah, ilmuna manfaat, kehidupanana berkah. Insyaallah sadayana masyarakat di dieu minangka gesan merekatkan kemasyarakatan, merekatkan kebangsaan, merekatkan di antawisna ulama jeung ulama, umaro jeung ulama, masyarakat beserta masyarakatna. Insyaallah dengan wasilah Bapak Kiai Uung kertawana bersatu. Sakitu billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.